wabarakatuh. Sampurasun, tepangkeun abdi Farhan Mustaqim, mahasiswa PPG Daljak 2022 bade praktik pembelajaran mobil Fiat, mobil PW, tos teu kiat hoyong gaul. Daripada ulang cicing wae, mending langsung ke TKP. Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Wilujeng enjing. Enjing. Ya. Kumaha damang sadayana? Alhamdulillah damang ya, sehat. Sata acan urang mulai sebelum kita memulai kegiatan hari ini, coba ku KM disiapkeun heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga calik. Ya. Di dia kan saura tadi damang. Coba hadir teh sedayana? Hadir gak semuanya? Oh ya nu teu hadir saha? Siapa? Lucy, Adina Lucy. Kenapa dia? Kunaon? Tedamang, sakit ya? Ya udah, kita doain ya semoga Lucy cepat sembuh ya Bager ya. Amin. Nah, kamari orang diajar naon sih? Tarjamahan. Kamari kan orang aya tentang geulis jeung satia. Tah, maksud nanti geulis jeung satia eta teh naon coba? Anu tiasa? Abdi Pak, kaendahan jeung makna dina teksna kudu tetap aya dina hasil terjemahan. Wih, keren. Tepuk tangan, Kokto. Nah, orang ayeuna bakal diajar tentang terjemahan deui ya. Tah, tapi orang ayeuna lebih ke arah ngarancang proyek ti terjemahanna. Kompetensi dasarna menerjemahkan teks ke dalam bahasa Sunda atau sebaliknya dengan memperhatikan unsur kebahasaan dan rasa bahasa. Ayeuna bakal belajar merancang proyek dubbing Sunda. Nanti kita bakal ngeliat deh contoh video dubbing Sunda teh kumaha gitunya, gimana. Punten Kang. Aduh, syukur rupanya kita asa saha di dieu. Di biasa ngabu di dinya. Hah? Kumaha bisa ngabe? Adi biasa ngabu di dinya. Abang saling batu. Hei, itu si gatu ya. Itu si anjing. Wow, emang anjing. Hah? Kibala teh hayang gaduh. Ya, anjingna di dieu. Wow. Kemana ieu bukan? Calik. Gening nurut. Coba saling. Aha. Nyarios. Sampurasun. Saha ieu ruas hubung sampurasun? Abdi nu nyarios. Wah. Abdi guru. Abdi biasa nyarios. Abdinya ke didinya. Sieun. Nuan abdi ngomong kamu ieu. Anjeunna jalmi kitu camarjan oge. Ngajar da geus parmajing. Supados abdi biasa nyarios bahasa Sunda. Iya, pinaku. Iya, buktina abdi nyarios bahasa Sunda. Wow, ari ieu jeung naon? Ini puter-puter aku harap kau tidak memutar lagi. Iya, wajib coba dulu. Jangan kau minta tua itu siapa dulu kumaha mau pergi itu. Ayeuna abdi keur misi ya. Oh nya. Punten bade harus kantos ninggalieun dasar. Manuk ageung warna biru atau oh, kalau sadi manukna. Wah, gedeana kacitakeun heula. Wios tuh lagu abdi cana kagurungan abdi. Oh, dia tutup canda kuih itu. Icas tenang, yang berpaham. Untuk? Tapi anjingnya teh nyerios. Di mana ya? Satu bisa ngomong. Siapa kita mencuri? Oh, iya. Atau saya. Yuk, ini di abdi. Ayo.
Iya film naon bager? Up, nya bukan ip up. Nah, orang nu kadua ya tinggal dia. Jadi video dubbing di dia teh kumaha sih nu aya dina video tadi teh? Anu tiasa itu ngajentrekeun, ngajelaskeun. Abdi Pak, sora dina video make bahasa Sunda. Padahal aslina make bahasa sejen. Saya tepuk tangan kanggo Marsha. Nya. Jadi leres ya bagernya video nu tadi teh asalna kawitna teu nganggo bahasa Sunda. Ya, tapi bahasa sejen. Misalkan film Up pasti kan awalnya pakai bahasa Inggrisnya. Jadi itu mah rupa gambaran hidup kapayuna ya kamampu bahasa anu kudu kacangking dina kagiatan tarjamahan. Nah, salah sahijinya teh nyaeta kamampu semantik. Jadi kemampuan untuk menggali dari makna teks yang akan diterjemahkan. Nah, seperti ya, jadi kita kalau misalkan menerjemahkan itu tetap harus tahu konteks dari terjemahan kita itu. Sunda kan ada babasan nih, namanya kan babasan nate kurung batok. Ada yang tahu kurung batok kalau di Indoin apa? Kurung tutup. Kurung batok itu bukan kurung tutup, ya, tapi yang benar adalah bagai katak dalam tempurung, ka indit-inditan. Aya bahasa anu bisa diterjemahkan secara gembleng, ya, keseluruhan bisa diterjemahin semuanya. Aya oge anu henteu pancen. Kurang baca heula nya. Pek tangtukeun judul film nu rek ditarjamahkeun, identitas filmna, jeung jentrekeun inti carita tina eta film sarta tarjamahkeun teks ti bahasa asal ka bahasa Sunda tina bagian film nu rek dijadikeun bahan proyek dubbing dina LKPD. Tuluy presentasikeun eta rarancang di hareup kelas. Tadi kan orang lain tuh yang ngedubbingnya. Nah, kalau sekarang coba kalian yang ngedubbingnya. Namanya proyek kan pasti membutuhkan waktu. Seminggu cukup nggak? Cukup ya? Nah, seminggu cukup ya. Jadinya minggu depan kita bakal nonton bareng-bareng ya hasil proyek dubbing kalian. Calikna per kelompok langsung dikerjakeun nya. Bapak bakal ngabagikeun LKPD na ya.
bager waktosna atau seepnya sudah selesai. Mangga per kelompok presentasikan hasil diskusina di payun. Bapak nitip ya anu tos presentasi minggon kamari tong presentasi deui nya. Tapi yang belum sama sekali silakan kalian tampil ya biar kalian kelihatan juga nih. Siap? Sok, tepuk tanganlah Kang Sadayana. Wah, jadi Bapak ningali hasil rancangan hidup tadi, urang tos ningali sasarengan ya. Katinggal lama hidup tos aya lah bayangan kanggo engkin ngadabingna naon. Mung tadi sababaraha nu masih kirang yakin jeung hasil terjemahanna. Tapi tenang weh, upami ena naon taroskeun ka Bapak. Cobi, aya teu nu tiasa nyindekeun, menyimpulkan hari ini kita belajar naon wae. Wih, keren. Tepuk tangan kanggo Isabella Marsha ya. Oh salah. Ya tenan naon, keren. Nah, bager. Jadi kan leres saur Isabel urang tos diajar ngarancang proyek dubbing. Geura lebet ka khususna. Mungkin urang tingali lah siapa anak yang jadi ranking 1 ya. Tepuk tangan heula kanggo Oktora. Keren ya. Oktora hebat ranking 1. Bapak oge bade masihan apresiasinya ka kelompok tadi anu pangsaena, pangaktifna nyaeta kelompok Silmi. Keren. Ya, tah bager. Pokona anu terbaik ieu teh pasti Bapak tandaan di cirian ya, di cirian pasian nilai plus lah tinggon payun urang bakal nonton hasil dubbing hidup ya proyek dubbing hidup ya urang nobar sasarengan ya siap tah nama urang tutup heula mangga ku KM ditutup heula. Assalamualaikum